Kana kabayan teh nuju hamil ngora, manehna teh ngidam hoyong pisan nangka, tapi si kabayan nu dasarna kebluk tara daek ngalanangka dina hiji isuk iteung nyamperkeun kabayan nu keur sasarean. Kang, pangalakeun ka atuh kanggo iteung. Aduh, Nyai, kewe tuh isukan, akangna tunduh keneh. Nya si akang mah kitu. Nyi iteung angkat ka bumi emana kabayan, sanapi di bumina emak kabayan. Mak, aya naon? Si kabayan geura makakan abi teh ngidam, abi teh hayang nangka, si kabayana loba ile embungeun geura mak. Geus ulah amak-amakan emak anu urang ngomong ka si kabayan. Hayu, mak. Kabayan. Hudang sia. Naon sih, Mak? Isuk-isuk geus adat-adatan. Geus apal nyi iteung teh keur hamil, hayang ngidam nangka, kuatan geura ngala. Mak kedeng deui tuh. Buru geura ngala nangka, haek nangka nu asa kuatan. Mak ayeuna angkat lah. Angkat neangan nangka, tapi kabayan teu terang tangkal nangka nu keur buahan di mana. Sapanjang jalan manehna luak liuk neangan nangka, akhirna manehnana manggih hiji tangkal nangka nu buahna leubeut. Nangka deui. Nangka. Akhirna menang nangka ya nu gede. Tangkal nangka nyokot hiji nangka nu pangkolotna. Teu lila anu boga nangka datang, kabayan langsung turun ti tangkal nangka. Aduh. Aya nyi endit deh, kacida galakna. Kucai teu lila nu boga kebon datang. Mun urang arek maling heuh. Henteu Nyai. Alah loba alasan ngaku we arek nyopet mah maneh teh. Henteu Nyai, bener teu bohong. Demi naon maneh kabayan? Demi nangka. Itu. Nyopet memawa ngaran pamajikan. Hayu ngilu jeung urang ka imah Pak RT. Bener Nyai. Asli teu nyopet, abi mah teu bohong. Oh, ketang eueuh. Namun atuh balik areueuh mah. Ragasi nu aya di tukangan kebon, kabayan malidkeun eta nangka. Si akang tetes dongkap ini. Menang teu nangkana. Menang atuh. Gerde nyekolot deh. Mana ayeuna kang angkana? Hah? Can datang ka dieu? Ari maneh datang kumaha kabayan? Kat kabayan sareng iteung ngantosan eta nangka di sisi ragasi, tapi nangka teu datang-datang. Nyai, nangka teh geus dititah balik ku akang teh. Geus diheula dipalidkeun. Da geus kolot nangkana pira ku teu apal jalan balik. Heuh nya kang nangka mah teu apa jalan balik. Ari si aku belet-belet teuing kabayan, pira ku nangka bisa balik sorangan? Duka atuh Nyai. Ari urang mimpi naon boga anak belet-belet kieu teuing ya Allah.